Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Yesus sasauran deui ka maranehna ku misil. Saurna, aya hiji jelma muka kebon anggur. Kebona dipager, terus nyieun liang pikeun bak pameresan anggur, jeung nyieun munara jaga. Sanggeus beres tuluy disewakeun ka sababaraha urang, ari manehna terus nyaba. Sanggeus datang usumupu, tuluy nitah bujangna saurang mentah hasil sewaan kebona. Tapi bujangna kudu nyarewa teh dironom pada neunggeulan, tuluy disina balik lengoh. Dununganana nitah deui saurang, tapi kudu nyarewa teh pada neunggeulan sirahna jeung diwiwirang. Nitahan deui saurang deui, tapi nu ieu mah malah dipaehan. Sanggeus eta loba deui anu dititah. Tapi kudu nyarewa teh ditareunggeulan, aya oge anu diparaehan. Tinggal hiji-hijina deui anu can dijurung, anakna anu dipikanyaah. Akhirna anakna teh dijurungkeun. Ceuk pikirna, ku anak aing mah tangtu sarieunun. Tapi ceuk nu nyarewa teh, ieu mah anakna urang paehan, sangkan warisanana beunang ku urang. Geus kitu eta anak nu boga kebon teh ku maranehna dicerek tuluy dipaehan. Mayitna dialungkeun ka luareun kebon. Cik, eta nu boga kebon teh rek kumaha? Saur Yesus. Tangtu datang sorangan numpes eta jelema-jelema. Ari kebona disewakeun ka nu sejen. Aranjeun tangtu geus maraca ayat kitab suci anu kieu. Batu anu teu kapake ku tukang ngadekeun, ngajadi batu anu pang utamana. Kitu dipidamelna ku pangeran. Endahna ka bina-bina. Karasaeun ku eta para pamingpin Yahudi yen eta misil teh nyindiran maranehna, tuluy bae arek nangkep. Tapi teu waranieun prak, sarieunun ku nu rea. Tungtungna ting laleos arindit. Geus kitu maranehna ngutus urang Parisi jeung anggota kaum Herodes, dititah nyual ka Yesus neangan kasalahan anjeunna. Maranehna daratang ka Yesus, tuluy ngaromong kieu, Guru, kaula terang yen Guru nyaurkeun anu bener, kalawan teu salempang ku anggapan nu sejen. Guru ngajarkeun anu bener hal pangersa Allah ka manusa, kalawan teu mandang harkat jalma. Kumargi kitu cobi saurkeun nu sayaktosna. Upami urang mayar pajeg ka Prabu Rum, ngarempak hukum agama urang atanapi henteu. Kedah mayar atanapi henteu. Tapi Yesus uningaeun yen maranehna rek merdaya tuluy ngawaler. Kunaon aranjeun rek merdaya ka kaula? Tembongkeun ka kaula duit perakna sagebleg. Maranehna ngasongkeun sagebleg. Yesus mariksa. Gambar jeung jenengan saha ieu? Prabu, tembalna. Saur Yesus, bayarkeun ka Prabu nu kagungan Prabu, bayarkeun ka Allah nu kagungan Allah. Diwaler kitu teh, maranehna ngaharuleng. Aya deui anu daratang ka Yesus, nyaeta urang Saduki golongan anu nganggap yen anu geus marawat moal harudang deui. Guru, ceuk maranehna, Musa nyeratkeun hukum kieu lampahkeuneun urang. Salaki anu maotna teu boga anak, dulurna kudu ngawin randana, supaya lamun boga anak, anakna diakukeun kanu geus maot. Di dieu kantos aya 7 jalmi padu dulur. Nu cikal gaduh bojo tuluy maot tacan gaduh anak.
randana ditikah ku nu kadua, nanging nu kadua ge maot tacan gaduh anak. Diteraskeun ku nu katilu. Kitu sareng kitu bae dugi ka nu katujuh. Sadayana maraot sareng teu nurunkeun anak. Tungtungna awewena oge maot. Soalna dina waktos nu maraot harirup deui dina poe kiamat. Eta awewe teh bojo anu mana? Margi parantos ka pibojo ku tujuhanana. Waler Yesus aranjeun kacida kaliruna. Terang, naon sababna anu matak salah? Sababna, lantaran aranjeun teu terang kana kitab suci atawa kana kakawasaan Allah. Sanggeus anu parae harirup deui, kaayaanana bakal saperti malaikat jeung moal karawin. Perkara harirupna deui anu maraot, naha aranjeun tacan maca kitab Musa tina hal rungkun cucuk anu hurung. Dina eta kitab ditulis yen Allah nimbalan kieu ka Musa. Kami teh Allah Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu maraot. Pikiran aranjeun sasar. Aya hiji guru agama milu ngadengekeun eta soal jawab. Ceuk anggapanana, waleran Yesus ka urang Saduki teh geuna pisan. Pok manehna nanya kieu, dupi parentah anu pangutamana anu mana? Waler Yesus, ieu anu pangutamana. Darengekeun Israel. Pangeran Allah urang teh pangeran anu tunggal. Masing nyaah ka pangeran Allah maraneh. Terus jeung hate, terus jeung nyawa, terus jeung budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Parentah pangutamana anu kadua, kudu nyaah ka batur, kawas ka diri sorangan. Taya deui parentah anu pangutamana salian ti ieu dua parentah. Ceuk eta guru agama ka anjeunna. Sae pisan Pak Guru. Leres, saur Pak Guru. Allah teh ngan pangeran. Allah teh ngan mantena teu aya deui. Leres. Nyaah ka Allah teh kedah terus sareng hate, terus sareng budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Jabi ti kitu kedah nyaah ka batur, sapertos ka diri sorangan. Ngajalankeun ieu dua parentah langkung utami tibatan nyanggakeun kurban ka Allah, boh kurban sato, boh kurban naon bae. Jawabanana ku Yesus dianggap kacida bijaksanana nu matak saurna ka manehna. Anjeun teu jauh ti karajaan Allah. Ti semet harita teu aya deui anu wani nyual ka anjeunna. Waktu Yesus ngawulang di bait Allah, anjeunna nyual kieu. Kunaon guru-guru agama bisa nyebutkeun Kristus juru salamet teh turunan Daud? Padahal, Daud kalawan ilham ti Roh Suci nyebutkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuheun kami, nepi ka sakabeh musuh hidep taraluk nyaruuh ka hidep. Daud sorangan nyebut ka anjeunna teh Gusti. Jadi mana bisa Kristus teh putrana? Jalma rea kacida rarasepeunana ngabarandungan kasauran Yesus teh. Ku anjeunna tuluy dipaparin pepeling, saurna. Sing waspada ka guru-guru agama. Karasepna nguliling di pasar-pasar, make jubah ngangsar, malar pada ngabagiakeun jeung pada ngahormat. Di imah-imah ibadah jeung dina pesta-pesta, marilihna tempat anu pangutamana. Randa-randa kumaranehna dipacikeuh, imahna dirampas, tuluy ngadaroa panjang naker nyimbutan kajahatanana. Hukuman maranehna engke kacida beratna. Waktu Yesus calik deukeut peti derma di bait Allah, anjeunna ningalikeun anu ngarasupkeun duit kana eta peti. Loba anu baleunghar, marerena teh galede.
tuluy aya hiji randa miskin ngasupkeun 2 uang tambaga. Duit receh anu pangajina panghandapna. Yesus nyaur murid-muridna tuluy sasauran. Randa anu bieu dermana panggedena ti batur. Sabab nu sejen mah dermana lantaran duitna leuwih, ari randa nu bieu mah sanajan kacida miskina, merena teh sakabeh kabogana. Pikeun kaperluan hirupna teh diasupkeun kabeh kana ieu peti. Sakitu dawuhan Gusti Allah.